الدرجات اللهم يا رفيع الدرجات الله. Di bulan-bulan tertentu boga katangtuan nu wali istimewa di bulan Ramadan teh katangtuanana unzilat suhuf Ibrahim fi awal lailatin min syahr Ramadan. Awal bulan Ramadan turun buku Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Unzilat at-Tauratu li sittin baina min Ramadan. Taurat diturunkan di bulan Ramadan tanggal 7 setelah genep 7 berarti. Unzilal Injil diturunkan kitab Injil salasa asyarata mabaina min Ramadan tanggal 14 bulan Ramadan. Wa unzilal Zabur di samana asyarata Khalq tanggal 19 Ramadan. Wa unzilal Furqan di arba'ina isrin khalat min Ramadan anu mu'tamadna ayanan Al-Quranul Karim diturunkan tanggal 25 bulan Ramadan. Diitilafkan antara 25 jeung 27 nu mu'tamadna tetap tanggal 25 bulan Ramadan. Jadi luar biasa bulan Ramadan. Tapi di dia merek nyaritakeun puasa cek sara. Puasa cek sara na ibaratun anil musaki anil ukli wa syurbi wa jima'i fi waqatin makhsusin wa huwa min tulu'al fajri ila ghurubi syamsi ma'an niyat. Iji ibaratun nahan dahar nahan jima dina waktu nu ditengtukeun mimiti na muncul fajar waktu teh tepi kasurupan poe disertai ku niat ti peuting eta ngaranna puasa cek syarat ti peuting niat puasa kagambar bahwa puasa teh turun dahar nahan dahar jadi teh dahar teh nginin teh jima timimiti surupan non poe nepikeun ka timimiti muncul fajar tepikeun ka surupan non poe nu kitu ngaranna puasa. Aya nu teu dahar teu nginum teh jima ge tapi teu niat lain puasa. Aya teu dahar teu nginum tapi gering di rumah sakit lain puasa. Tadi sarua bae. Aya teu niat pentingna teu dahar teu nginum teh jima emang eueuh dahareun eueuh inumun. Eta ge lain puasa keneh. Aya mah puasa cek sara. Mun carita sara berarti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala secara hakikat, secara majazina junjunan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu di mana Allah nerangkeun puasa di Quran. Mana ayatna ye tadi dibaca. Ya ayyuhalladzina amanu. Gusti Allah menyeru ka alladzina amanu yakni jalma-jalma nu iman. Alladzina isim mausul amanu silah wal mausul ma'silati fi quwwatil mustaq sarwajeng al-mu'minun. Digerokeun ku Gusti Allah, diseru ku Gusti Allah dititah. Wahai jelema nu ariman. Rek lalaki rek awewe di mana bae ayana satungtung hirup keneh. Kutiba alaikumus syiyam dipardukeun ka marana kabeh puasa. Jadi seruan Allah teh ka alladzina amanu Yahudi teh diseru ku Gusti Allah jata manggeus pisuluh neraka.
Nasrani, Kristen, Katolik, Protestan teu dititah ku Gusti Allah tama bakal jadi panghuru neraka jahanam. Budak Konghucu Hindu teu dititah puasa ku Gusti Allah. Lengkap doang tama hirup ge. Moal kebal ku aing dibebas-bebaskeun ku Gusti Allah, aing geus jadiakeun neraka 7 neraka teh tah jeung si eta. Buku aing dititah mah di mana bae ayana jelema nu iman ka aing, iman ka Rasul aing. Iyalah urang kabeh anu khususna umumna di mana bae dulur urang mukminin mukminat sadunya. Diseru ku Gusti Allah kita ngalaksanakeun. Alhamdulillah ya Rabbil. Besi aya nu ngahiri urang cikupa misalna pan urang dititah puasa ai umat nu baheula teu kitu aya anu ngahiri emang hirian urang cikupa kakana dibere duit 100.000 adina 50 adina ngasah pedang ngahiri deres sama dibere kene ieu mah pugu geus dijodoh-jodoh ngajodona nang Gusti Allah kakana boga pamajikanna rada jore adina boga pamajikan rada gelis ngahiri dek dibunuh tarolo orang cikupa eta urang gitu-gitu teh ya ieu ge urang dititah puasa beusi aya nu ngahiri cek Gusti Allah disinonimkeun kama kutiba alal ladzina min qablikum sakumaha dipardukeunna puasa ka umat nu maraneh kabeh kamemeh maraneh kabeh umat memeh maneh ge sarua dipardu umat Kangjeng Nabi Musa aya puasa umat Kangjeng Nabi Isa aya puasa umat Kangjeng Nabi Ibrahim aya ngan beda doang di umat Kangjeng Nabi urang mah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam puasa teh sabulan terus kontinu berturut-turut umat Kangjeng Nabi Isa mah beda sapoe puasa sapoe ente sapoe puasa sapoe ente geus nu sabulan teh 15 poe memehna dititah puasa genep poe nah ku urang Kristen ditambahan sabulan Sya'ban nyana puasa bae ditambahan jeung Ramadan eta nu nitah ti Gusti Allah. Panita nyana doang kahayang nyana supaya dianggap hebat, supaya dianggap nyana teh ahli ibadah. Hayang dibarere duit, hayang disumbang, hayang diagung-agung, hayang dimulyakeun. Nah ye akhirna dibatalkeun ku Gusti Allah. Puasana ulah kos kitu, kieu bae puasana ye cara puasa urang. Cara puasa anu diturunkan ke Kangjeng Nabi urang sabulan campur itulah dengan jazalan ku Gusti Allah kita puasa di bulan Ramadan sebab Kangjeng Nabi syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum syiyam bulan Ramadan eta bulan nu ku Gusti Allah dipardukeun puasa disunahkeun qiyamul lail nu mantap faman shoma wa qama imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubihi ka yauma waladatu ummu sajelema nu puasa di bulan Ramadan pentingna qiyamul lail tarawih motifna imanan wa ihtisaban percaya penuh jeung karena Allah teu karena makhlukna maka eta jelema nu ngalaksanakeun puasa jeung tarawihna kharaja min dhunubihi kaluar ti dosana bersih eueuh dosaan percis kos katarak dilahirkeun ti rahim ibuna. Alhamdulillah ya Rabbil mudah-mudahan orang kabehan dihampura dosa ku Gusti Allah sehingga orang balik ke alam kubur orang bersih tina dosa orang selamat tina siksa Allah
hingga orang dihijikan jeung ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi man faiha biduhuli Ramadan sajelma anu bungah jasa ku asupna bulan Ramadan ku datangna bulan Ramadan Haramahullahu jasadahu alam nirar, maka Allah ngaharamkeun kana jasadna kana neraka. Waduh. Bungah doang ku datangna bulan Ramadan haram kana neraka. Bungah doang can puasa can naon. Can puasa can naon bungah doang geus moal kana neraka bae geus. Ngan ai bungah mah pan lain disungut di dieu tah. Di dieu mun ditanya ya kabehan dia bunga dan teh ya asupna bulan Ramadan geus dibejaan ku kiaina bunga. Mun ditanya mah naon sebabna mantap bunga? Eta ngabuburit rame. Di Citra masyaallah bari ngadaguan kebegan jagong teh. Antingna gede sabolah, buukna beureum sabolah. Eta bae taresep jasa. Aya nu lain kitu aing ngejalain kitu bunga ya kunaon bunga teh aing lain naon bukana doang aduh asana kunaon rujak di dieu sirup di dieu kopi di dieu susu hampir aing teu bisa salat maghrib eta doang da ieu bunga teh aduh macam-macam aing saurang deui mah lain aing bunga puasa teh sahur doang sahur kuna ngasana geunah eta sahur teh jadi geunah kan ku maing. Jadi eta nikmat jasa sahur aya tapi aya nu kieu di Cikupang mah aing bulan puasa lain kuna naon cilokna beurang. Eta bae nganyaho maghrib bae. Ambo pohar aja. Masya Allah macam-macam jasa jelema bunga kedatangan Ramadan teh macam-macam. Memang lamun encannya mah kajrona Ramadan pasti kitu mah. Mantap kudunya heula kana jerona kana eusina Ramadan. Aya naon sih? Pasti urang ge bakal bunga. Lamun nyaho keagungan Ramadan, mun nyaho kana kemuliaan Ramadan, mun nyaho kana kagagahan bulan Ramadan, pasti sahabat ge bakal bunga. Ai kitu kumaha Ramadan? Ramadan mah lain sembarangan. Nomor kahiji tadi dijelaskan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Kagagahan bulan Ramadan bisa ngahapus dosa lu geus jeung encan coba eta. Gagah jasa ta bulan Ramadan. Beberean bulan Ramadan teh gagahna bisa ngahampura dosa lu geus jeung encan. Kakarak wih mantepnya. Urang ge kadatangan jelema teh aya anu bunga ka urang, aya nu biasa-biasa bae ka urang, aya anu sebel kadatangan jelema teh. Aya anu datangna ka urang ngabungahkeun jasa di mana datang sonona luar biasa ngobrol tepati loba begitu ku urang nanya naon kebutuhan dicumponan ku nanya manehanana bahkan deleuwihan bahkan ngajangjian di manehanana ieu mah kakarak sakieu ke bulan hareup mah mungkin 2 lipat insyaallah mudah-mudahan kula aya milik asana ka ditu nama etak dibuktikeun ku nya unggal bulan mere nyana teh di hareupeun imah kieu ka mananya Pak Haji nu eta teh tah di arep-arep sebab bunga. Aya nu biasa-biasa bae datangna ka dinya aya habar mah bunga mere mah tilong. Beres tadi aya nu ka dinya dengan mawa cerik doang. Mawa cerik ka dinya teh kunaon penta tuluy jakenan anak geus asup sakola kurang duit 2 juta. Nu kamari ge can dibayar. Ya kuat minta tulung deui bae.
Tah, eta mah lamun deuk datang deui teh bebeja ka pamajikan, bebeja ka haji eueuh gitu. Eta teh tamu teh macem-macem. Yuk keur carita jelema nu henteu ikhlas. Datangna bulan ge sarua bae tah kos kitu teh. Lamun bawahan kadatangan atasan bunga lantaran atasan biasana sok barabere. Tapi baheula nu kuari mah lain, justru atasan teh neken ka bawahan, bolon kuari mah. Baheula mah mun kadatangan timpro teh bunga, tapi kuari mah mun kadatangan timpro teh sebel lantaran timprona nyundakan malulu. Eta di ditu di Malaysia. Menang nuru di Indonesia eta ge sarua. Baheula mah kadatangan bupati teh bunga lantaran bupatihna nyumbang, bupatihna tah jang anuna tah jang anuna. Kuari mah bupati geus telepon ka camat kondisikan saya mau datang, goblok itu tah bupati. Itu di Lampung tah kos itu. Menang nuru di dia di Jakarta. Jadi kos kala itu kuari mah tah. Baheula mah lamun di sakolahan datang penilik, wah eta guru bunga kabeh, budak bunga kabeh lantaran dek dibere ilmu, dek dibere penerangan, tur manehanana nyaritakeun aya kelebihan dana di atas jang guru. Kuari mah penilik datang ka sakolahan nya minta dikondisikeun tolol di goblok. Eta di ditu di Jogja teh mah. Sakolana di Jogja tuh di dieu ge diteruskeun karari itu. Nariruna Yahudi bae kabeh. Jadi teu bunga, budak guru kadatangan penilik emang bunga henteu, merengket-merengket. Mirisan. Tungtungna manu ditekena orok kondisikan buat atasan kita. Jadi karari itu ya, seuri heueuh meureun tah kajang kumaha teh. Guru tadi dari guru aja itu. Tetep cali berlain dari. Nu beres. Mudah-mudahan kuayana pengajian ieu jadi beres. Bawahan jeung atasan beres, rakyatna jeung pejabatna beres, muridnya jeung guruna beres. Kuari mah boro-boro dek kadatangan bupati atau atasan. Boro-boro dek kadatangan timpro, boro-boro dek kadatangan penilik, ya bawahan teh. Sangkilang murid dek kadatangan guru nirisan. Murid dek kadatangan guru nirisan. Emang kuna urut bulan kamari ge guru ka dieu aing kotok can kabayar. Kuari dek datang di embe asana ye. Guru begitu teh. Eta kiai eta. Bangsa kiai Golkar biasana guru teh. Masya Allah, hese biasa anu kurang datang teh jelema bunga. Coba lamun kadatangan ku kiai bunga jasa emang gonon gitu. Nya nama mau berkah tata dina aing keur memeh datang mah dagang teu maju barang kadatangan nyana mejejes darah. Tambah lebay bodalna diangkut ka abah punya. Eta teu bunga itu. Hei itu guru baik ge salah, guru ngaji baik ge salah, kiai baik ge salah. Oh waktu kaditu nang sangat didik ya di Indonesia sehingga kadatangan kiai baik ge teu bunga luar biasa. Ndek ngundang mubalik baik masih perhitungan gina sabar duitnya. Kok gitu sih? Itu deh kumaha hilalakona kok bisa jadi kieu gara-gara bintang film milu jadi dai. Gara-gara musikus jadi dai. Anu nyana mah memang fokus kadinya lain dek dakwah aju kiaina deui ka babawa. Untung nama ambalayah kabeh. Teu bunga kapanggih jeung kiai, kapanggih jeung guru ngaji teu bunga lantaran nyana sarua jeung preman di sisi jalan. Di pengkolan ojek di Pasar Baru Tangerang. Naon bedana? Ngan ieu mah preman bersorban. Lamun di PNS mah preman berdasi, lamun nanti itu mah geus puguh preman bergelang bahar. Jadi gua emang ieu lalakon jadi preman kabeh. Mudah-mudahan urang kabehan jadi preman Allah, berani maju demi Allah, berani berkorban demi Allah. Kajian urang jadi preman Allah Subhanahu wa ta'ala. Atributna bebas. Dek kumaha bae. Gagah Ramadan. Ku gagahna bulan Ramadan urang bunga. Sebab kahiji bisa ngaleulitkeun dosa-dosa urang nu enggeus
jeung nu memeh. Masya Allah cak urang pohara amat eta bulan Ramadan teh. Nomor kedua, Ramadan eta bisa supidati sayatin, setan bisa dibelenggu ku Ramadan, bisa dirantai ku Ramadan deh. Ku kagagahana bulan Ramadan, setan-setan jeung jin teh dirantai ku bulan Ramadan. Saha nu bisa ngarantai ka setan? Ka anak urang teu bisa ngarantai. Nazarudin teu bisa dirantai. Para resedasa senturi teu bisa dirantai sebab acak-acakan ka dituna. Ieu mah jurig dirantai ku Ramadan. Mudah-mudahan Nazarudin beunang dirantai ku Ramadan. Bangun greget cenah. Kalau disebut-sebut sebab sama terus ke istana jurusanana untuk kendalanan. Aduh, Masya Allah, diurang sabaraha ranteun loba biasa. Urang teh apa tuh bisa dirantai sih? Mun bener-bener jangan rantai na, bebeja ke kula, siap kula pangodokan aya nih. Tukang nyin rantai di pangodokan. Nang neng-nong. Ya, teu nyahoeun. Ya, setan teh dirantai ku bulan Ramadan, ku kagagahan jeung ku keagungan Ramadan, setan dirantai. Masya Allah. Geus asal asup ke bulan Ramadan, urang geus moal babarengan deui jeung setan kecuali jelemana nu ngahiji jeung setan. Deui mah. Dak para ulama ngajelaskeun hadis eta nafsiran eta rami. Dipertanyakeun ku ulama di zaman sahabat kene, pan setan dirantai. Pan atuh di bulan puasa nu bobogohan terus bae. Ngabuburit make celana pendek. Eta aing mah resep ngabuburit ka puri teh eta doang tah. Loba urang rajeg teu make celana panjang. Insyaallah resep cenah aing. Pan ada setan tang gitu ngaranna teh. Dipertanyakeun kunaon eta? Oh, ieu setan teh nu dirantai mah nu marodah. Jin-jin jeung setan raja-raja. Nah, adapun anak buahna malah satir anak buahna mah. Ceuk diantepkeun bae lah. Bebaskeun anak buahna mah. So masalah lamun raja mah dirantai bener-bener nu ditengkel kayu. Nu di non guha dirantai anu di laut di batu anu di tanggal caringin roboh tanggal caringin diruanteng macam-macam. Tah aya anak buah nama teh sabaraha ieu ceukna teh diantepkeun berkeliaran ngan nyana geus teu bisa ka rajana mah aya nu kitu nyaritakeun. Aya anu setan dirantai teh lamun urang na puasa na rapih jeung bener nyana teu bisa ngagoda ka urang. Mun urang puasa na sesuai syarat jeung rukunna, setan teu bisa ngagoda ka urang sehingga puasa urang mulus ditarima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam penafsiranana. Gagah bulan Ramadan teh lain letik-letik bulan lantaran kagagahanana bisa ngahampura dosa samemehna jeung sanggeusna, bisa kitu supidati sayatin wa marwatu jin. Kagagahan Ramadan selanjutnya naon deui? Bulikat abwabun nar, lawang neraka langsung ditutup dengan agungna bulan Ramadan. Eueus nu bakal ka neraka tutup lawang neraka. Gagahna bulan Ramadan teh bisa nutup lawang neraka. Bahkan wa futihat abwabul jannah, lawang surga dipolongo-polongokeun. Kuari teh geus mulai kuncina geus tinggal brah. Jadi kagagahan bulan Ramadan teh hiji ngahampura dosa memeh jeung dosa. Nomor kedua bisa ngarantai setan jeung jin. Nomor katiluna bisa nutupan neraka. Lawang neraka ditutup kabeh palam yustah minha babun. Oh hiji lawang acan nu dibuka. Nomor kaopatnya futihat abwabul jannah. Lawang surga dibuka, dipersilakan untuk orang yang berpuasa masuk surga lewat jalan mana baik. Bahkan aya hiji lawang sumia rayyan babroyan la yadkhuluh
moal aya nu bisa asup kana eta lawang ila shaimun kecuali nu pararubasa hungkul. Jelema nu puasa aya lawang khusus ngaranna babur rayyan. Dalam mana bagi silakan ngan aya nu istimewa bagi jelema nu sok puasa di bulan Ramadan. Nah, aya babur rayyan memehna di dinya disariakeun minuman heula. Ketika orang asup ka sorga geus ngararinum geus teu hayang nginum naon. Dahaga seetik-seetik. Masya Allah gagah jasa bulan Ramadan. Bahkan lain sakadar sakitu sapoe-sapoena 100.000 jelema nu dimerdekakeun dibebaskeun tina neraka. Penghormatan terhadap bulan Ramadan. 100.000 manusia per hari keluar di neraka. Anu mestina disiksa ya. Ieu menang dispensasi ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Manehanana bisa dikasorgakeun bebas di neraka. Ya Allah. Mentak gelain lalagaan ya Allah bae ngahampura sakabeh dosa urang ku agungna bulan Ramadan. Manya urang ndek dibawa dosa urang ka bulan Ramadan rugi amat. Allah bae Allah nu boga langit bumi ngahampura ka dosa urang kunaon atuh gara-gara urang teu jadi bebesanan bae teu ngomong. Teu jadi doang bebesanan atawa tadina urang bobogan jeung itu efek di kawin ku batur eta urang datang ka kuari jeung kawitna tolotan teh. Ulah kitu atawa deuk meunang kauntungan tadina partner bisnis urang teh jeung itu akhirna teh jadi urang teh partner bisnis teh jadi dagangna itu keuntunganna gede urang tinggalin bendu urang nanaonan jaka BG geus diatur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mentak budaya Jakarta mah budaya Jakarta ieu asal deuk Ramadan be minta hampura ka indung ka bapa, minta hampura ka dulur, minta hampura ka tetangga, minta hampura ka sesama. Ieu adalah budaya Jakarta tah. Ieu maksudna Allah bae ngahampura, ieu urang geus silih hampurakeun. Tah kitulah mentak wayahna nya komo nu boga pamajikan dua nya. Boga pamajikan dua wayahna. Duh kaji gitu kumaha. Kok geus bingung bae aing minta hampura ka mana. Nu kolot jeung nu ngaret terteh jasa. Masya Allah, Masya Allah. Nih, cek tadi ge saha jelema nu puasa imanan, percaya. Artinya percaya tasdik, nemah luar biasa karena Allah siap diperintah ku Gusti Allah. Puasa teh siap jasa, nemah jasa ridho jasa diperintah puasa ku Gusti Allah. Geus teh pokona mah eueuh dosaan eta jelema. Asal siap nemah. Urang mah lain kadang-kadang lamun diperintah ku komandan menemah jasa tapi diperintah ku Allah mah waduh nyungkelit bae. Polisi, tamtama, prajurit dititah ku komandana siap dan saya lakukan perintah dan abri gitu kayak ini dititah ku komandana siap dan kita puasa tidak siap loh. Waduh eta lamun dititah ku komandan mah dititah ku bupati bae bawahanana siap Bapak saya laksanakan. Dititah ku gubernur siap. Awewe gubernurna lalaki kiai nu dibere duitna siap. Tarolonya sapan. Siap. Teta diparentah ku jelema mah siap dam. Tapi diparentah ku Allah sakitu make baret beureum di dieu. Di dieu lagi bintang lagi geus lain 5 de 7 di dieu. Tidak ku Allah mah siap ya. Kita ulah korupsi henteu tapi ku komandan mah siap dam. Masya Allah. Eta mah deres pimpinan-pimpinan. Ieu mah aya hiji lalaki nyandung di ngora bae kanu kolot jarang urang bojong. Hiji waktu bulan puasa nya kanu kolot lah inget dicarekan dari naon datang kanu kolot. Ka dieu mohon. Sabaraha eta balik? Oh, sakumaha ditanya ku dan Ramil. Berapa dia adik? Ya dihitung baik. Ini hitung baik. Di mana baik gua ya jadi mana di itu. Ada tengah bulan itu baliknya. Aku baru naik ke hitung mah. Ya kan ke kamar. Ya nak kamar. Di kamarnya nak buka.
Nu kolot teh buka. Ayo cari bareng. Hi, bari bulan puasa ge itu balik. Terus sekalian kesempatan. Kumaha teh cakna siap dan. Atau kira-kira dititah kudu kolot sieuneun jasa siap dan keneh bae. Kabeh ge siap bae tapi dititah ku Allah kadang-kadang beuteungna dayut, kumisna mablang, jenggotna tempong, neangan warteg nu teu kadeulean suku. Masya Allah. Coba dele ku urang aya budak detik umurna kakarak 89 tahun aya nu kuateun puasa nu 10 tahun kuateun puasa nyana teh dilatih teh ku indungna nu 11 tu 12 tahun mah geus poboh loba jasa tama SD ieu nu kakarak kelas 3 kelas 4 diajar puasa kuat teh kunaon nu gendut teu puasa. Di pasar Kemis gitu sama dina ayana ge sama kiriman ti Cikupa sama. Ya Allah, mun dipikir ke orang ibadah teh kos kitu. Kapten tinggal kapten tapi loba nu teu puasa, jenderal tinggal jenderal tapi loba nu teu puasa, prajurit tinggal prajurit tapi teu puasa. Ketika dititah ku komandan nama siap dan kabeh ge. Eta bae eta Ki Haji, titah kuno kolot siap dan. Tapi titah puasa mah keulah. Masya Allah. Iyalah lamun teu imanan wah isaban mal karasa gedena Ramadan. Tuh jadi lawanan Ramadan teh lain lalagaan bahkan ditambahan deui la khulufu fam-shaim atyab indallah min rihil miski. Bauna ambe sungut jelema nu puasa leuwih seuit tibatan ambekna minyak misik. Masya Allah. Coba ke bulan puasa ambean sungutna bandingkeun jeung minyak misik. Coba ke ieu ka Kanjeng Nabi barang diambean jah henteu jadi mah bau kadal. Paringanan Allah indallahan atyab wa indallah leuwih bagus teh munggu Allah min rihil miski ibatan ambu minyak misik ieu seungit malaikat ge ngadeukeutan jalma nu puasa seungit jasa cek malaikat. Masya Allah bisa komunikasi manusia jeung malaikat model para rasul, model para nabi, model para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Kuari batu jahun kawali Allah padahal dina Al-Quran aya ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum ya PKS bagus percayaan kawali Allah. Wahabi itu percayaan kawali Allah. Nyana mah nyana nyarekanan ka Imam Syafi'i wali Allah. Ka Abdul Qadir wali Allah. Kege nyana ye bakalna ye ngusuk panyarekan nyana. Emang kumaha di Indonesia malain lalagaan lantaran anu ngembangkeun agama di Indonesia para wali Allah sementara kuari loba kelompok-kelompok anti wali Allah nusruk sia di tabakar eta ke dia. Ih, lalawora emang kumaha gitu wali. Teu puguh teu karuh kuburan di mana karangarana di Tanjung Priuk terjadi seperti eta di Cikini eta mun lain wali Allah moal bisa. Yang loba-loba di Indonesia jenah. Iki kuaripan di dia ngaji ini lain jelema kabeh. Setan sawareh mah ieu teh. Aya jin di dia ge termasuk wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Anu jelas yakin wali nikah mah aya jasa ieu. Tuh, la khulufu fam-shaim atyab indallah min rihil misk. Ya Allah. Lusa ini farhatan bagi jelema nu puasa bakal boga kabungahan dua. Hiji farhatun hina yuftiru waktu buka pohara jasa bungahna. Wa farhatun hina yalqarbah. Kedua kali kabungahan jaga di akhirat ketika orang dipanggil ku Gusti Allah Subhanahu. Nikmat jasa kaparangi urang jeung Gusti Allah. Panggil ke Junaid Cikupa maju abdi Pak abdi Gusti Junaid mohon malaikat manggil coba buku Junaid
Iya abdi buku. Barat tahun hirup nid. Lalu bawa omong ayat tulisan nama bidinya ceklet. Pan tenang amat net. Atuh kula mah sholat biasa, puasa biasa. Imanit, atau kapuri citra ente pernah tadi. Ngan ngutus doang palingnya. Amprok jarapi, yung puasa na. Maju bisa ningali langsung ke kaku urang kuari di ibadahan Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah kuabe nuku urang kuari disebut-sebut Allahu Akbar sami Allah at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah tabangsa lillah Allah nah jaieu warenganan Gusti Allah engke bae teu bisa kuari moal bisa. Itulah kegagahan bulan Ramadan nu jelasna dek mawa urang dibawa kana kasalametan yakni dimualkeun asup ka neraka rek diasupkeun ka sorga gagah jasa ieu bulan Ramadan. Sambut bulan Ramadan lantaran gagah jasa agung jasa jeung mulya jasa. Mudah-mudahan urang kabeh diberi panjang umur bisa datang ke bulan Ramadan sehingga orang bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan intinya orang menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala di bulan-bulan tertentu boga katangtuan wali istimewa di bulan Ramadan pe katangtuanana unzilat suhuf Ibrahim fi awal lailatin min syahr Ramadan awal bulan Ramadan turun buku Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam unzilat at-tauratu li sittin nabaiman min Ramadan Taurat diturunkan di bulan Ramadan tanggal 7 setelah genep 7 berarti unzilal Injil diturunkan kitab Injil salasa asyarata nabaiman min Ramadan tanggal 14 bulan Ramadan wa unzila Zabur di samana asyarata Khalq tanggal 19 Ramadan wa unzila Al-Furqan di arba'ina isrin Khalq min Ramadan anu mu'tamadna ayanan Al-Quranul Karim diturunkan tanggal 25 bulan Ramadan diitilafkan antara 25 jeung 27 nu mu'tamadna tetap tanggal 25 bulan Ramadan. Jadi luar biasa bulan Ramadan. Urang teu pernah amprok jeung Kangjeng Nabi jeung teu pernah babarengan jeung Kangjeng Nabi, tapi pidato Kangjeng Nabi ketika diinstruksikan puasa bulan Ramadan ditulis ku para sahabat. Ditulis ku para ulama di Bukhari ayat, di Muslim ayat, jeung di hadis-hadis lain ge aya. Nah ieulah urang ngadengikeun pidato Kangjeng Nabi, ceramah Kangjeng Nabi ketika Kangjeng Nabi diinstruksikan puasa tahun kedua Hijriah. Turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Kangjeng Nabi langsung pidato, ieu pidatona. يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك فيه ليلة خير من ألف شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر زيادة في الرزق من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبة من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. Kayak ceramah Kangjeng Nabi. Sahabat mah barang diceramahkeun talar kabeh. Coba kuat. Ini mantak ayat tek nage ceramah nanti katalar ku sahabat langsung ditulis mantak bisa didengekeun ku urang kuari nu ngaji mungkin 1.000, 10.000, 20.000 mun ditanya saurang saha nu talar balik kabeh asana
Haji nyana malik deui ka kiaina. Coba kiai talar henteu. Semua omoai. Gitu urang mah geus kiaiana bae. Ngan engke cek mamawa HP di imah we ya. Kayak kepanggil ke di imah. Jadi kuari mah mementingkeun elektronik batan otak. Entak dek ngalawan ka Imam Syafi'i kumaha? Da Imam Syafi'i mah asal ngadengi teu pernah poho. Asal ngadengi kabladina teu pernah poho Imam Syafi'i mah. Di dieu tadi dia pulpennya mah teh percis kos tukang bas. Tukang bas mah diceuli teh naon? Hah? Patlot. Ai Imam Syafi'i mah di dieu teh pulpen paranti nulis asal ngadengi ngaji seset, asal ngadengi ngaji seset. Urang mah deuk kumaha sesetna jatuh pan wuduk 2 piring tunduk. Buku digantungkeun kan di Imam Syafi'i. Tak kuari aya anu endek ngalawan ka Imam Syafi'i. Cabok jelema tolol tak kabur teu gede hulu teu kopiahna ge pasti nomor 55 teu jelema. Soal mati teu pernah maca biografi nomeureun ka Imam Syafi'i. Ya, jelema atak keneh sama pasti. Teu kudu ngalawan Imam Syafi'i. Aing lawan ku sia. Asal lobaan. Ceramah kanjeng Nabi puara jasa ngegedor hati sabubari. Ya ayuhan nas wahai manusia. Baheula makan ngan di Madinah doang tahun kedua Hijriah. Tapi kuari kan kadenge kurang Cikupa. Nu ngaji mah jeung nutun nundutan. Kadenge kan naon ni. Panangel amat ngajain. Aduh. Qad azallakum syahrun azimun. Geus niuhan ka maneh kabehan bulan anu agung. Urang teh geus diiuhan ku bulan anu agung. Lamun urang aya iiuh boro-boro iiuh tenda nu gede, boro-boro iiuh hotel, boro-boro iiuh istana, sangkilang payung bae ge cepet panas ngeunaheun komo aya si doi di. Wah. Buat iya doi itu naon emang nyawa gitu nyawa. Geus datang syahrul azimun qad azallakum syahrul mubarakun bulan anu pinuh ku kabarokahan di mana kabarokahanna teh fihi lailatul khairun min alfi syahr. Dina bulan Ramadan teh aya hiji peuting nu bagus tibatan 1000 bulan. Ya Allah. Emang kumaha mimitina ieu 1000 bulan kieu? Zikra li Rasulillah. Dicaritakeun ka Kanjeng Rasul rajulun min Bani Israil hamalas silah. Baheula di Bani Israil aya hiji lalaki mamawa senjata ala atikih di pundakna fisabilillah ngagungkeun agama Allah. Pokoknya 1000 tahunnya namawa senjata neangan ridho Allah teu meunang aya munkarat asal aya munkarat epat asal aya nu main gaples epat aya nu main catur babat kunjana aya anu main kartu babat kunjana aya nu korupsi bagi 2. Jakarta tamah kos itu mah henteu ieu mah henteu babat kunjana ieu lamun Nazarudin hirupna di zaman ieu ya anggeus tere lembu kunjana. Sasakaran Nazarudin tadi. Sadayus. Tadi bangun baturna sih nyarah kabeh. Itu masyaallah, Indonesia barang reformasi jadi kieu isin aing mah memengkedasina ge. Tambah leleb kieu masyaallah, mudah-mudahan ku gagahna bulan Ramadan para pejabat bisa jadi tararobat. Gede amat amina bangun nyaan teh gregetna gitu sekali deui mudah-mudahan ku aya bulan Ramadan pejabat-pejabat tararobat. Ya Allah mun kadengin ku nya teh mah kadengin ngungkun tanaon cenah Ramadan gagah jasa setan bagi dirantai mudah-mudahan pejabat ge ye ya Allah, makaring loba sia pejabat nu ngaji di dieu. Lain lalagan loba sakaring loba-loba. Dan moal salaman keng gesanana. Geus tetep aing ngampura kanyeuna ge.
Aduh, tadi ge kadele cepak lain deui. Lain cepak putih oh iya pasti banget lain deui cingeusna ge. Jeung atuh bajuna ge beda pan kadeleuna lain cara sia. Kalau lotor gitu bajunya. Atau ada balik heula atau pejabat. Ulah tenang. Moal naon. Terus aku mah budak leutik. Ye, urang seseh diri urang. Melalui khutbah Kangjeng Nabi. Urang teu pernah amprok jeung Kangjeng Nabi, teu pernah ngadengekeun langsung ceramah Kangjeng Nabi, tapi tek ceramahna aya urang bacakeun. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad azallakum syahrul azimun, syahrul mubarakun fihi lailatul khairun min alfi syahr. Baheula didongengkeun ka Kangjeng Nabi, aya hiji budak ngora lalaki mawa senjata 1000 tahun sabilillah nyana. Terus-terusan teu meunang aya munkarat. Wah, cak Kangjeng Nabi pohara amat wajib Rasulullah liwalik. Pohara amat cak Kangjeng Rasul teh himmahna sabilillah. Hayang amat umat kaula teh ya. Ya, hayang kos kitu tah. Hayang garagah negakeun agama. Hayang garagah sabilillahna. Hayang garagah amar ma'ruf nahi munkarna. Mun umat Islam garagah amar ma'ruf nahi munkar, moal aya gereja di urang. Moal aya. Komo lamun muina gagah, ieu kan karena pelentak-pelentutna mui. Anu tiheula tanda tangan teh mui, tiheula tanda tangan teh anu ku urang disogok, nu ku urang dipilih bupati mun nyana teh tanda tangan jan teu. Apa caknya demokrasi pan mayoritasna Islam di Tangerang mah pan Kristen hiji-hiji acan. Kok atuh aya datangnya na aya. Nah iya mantap ulah salah milih pejabat tak kudunya milih pejabat nu anti Kristen, anti Yahudi. Tah nu kudu mah kitu, moal aya cenah kieu minimal nu rada deres we atuh keagamana ulah ngantep teuing. Dia moal aya keur mah di negara urang mah demokrasi we negara Islam hese dek negakeun agama teh. Hese atuh minimal nu kadeleuna kopehna mancrit we atuh. Bisa kadel kopehna mancrit we wae kori berarti serang ya kajen kumaha. Tapi waktu cerita Kangjeng Nabi teh berharap amat bu hebat amat eta sih budak ngora amar ma'ruf nahi munkar sabilillah teureun 1000 tahun mana ting hebat memang hebat. Tidinya lah wa tamanna li ummatihi ngarep-ngarep Kangjeng Nabi di jero hatena ka umatna hayang amat umat kula kos eta lalaki. Mun aya nu berjuang seperti kitu sadesa 5 bae asana mun di desa 5 nu kos kitu asana hulu saha hulu kepala desa sia mah ieu mah pan geus suara amar ma'ruf nahi munkar unggal lembur teh geus eueuh geus teu wanian nyaritakeun bahwa minuman haram, teu wanian nyaritakeun zina haram, teu wanian nyaritakeun kredit haram, tarolah nu nyaritakeun mah meureun aya keneh nu bertindak mah eueuh. Ngomong tinggal ngomong mabok haram, ternyata di sisi imah nu ngomong ge ngebuadeg nu mabok. Zina haram, anak zina ambalaya. Meureun 5-10 tahun mah kaharepna mah meureun moal aya anak jelema ka ditu anak zina malulu naudzubillah min. Karena naon? Eueuh anu amar ma'ruf nahi munkar. Anu amar ma'ruf nahi munkar ngan saukur ngomong deres aya keneh ngomong we di tahun sakieu deres kiai-kiai darekeun keneh ngomong ka ditu nama meureun lantaran dikondisikeun kita ditangkap ngomong tangkap geus ngomong sakumaha kotok jago bae meureun jeung kotok biang kotor seuris sia naon emang gitu kotok aing mah eta. Ya Allah ya Rabbi wa tamanna li ummatihi Kangjeng Nabi ngarep-ngarep pakuala Kangjeng Nabi ya Rabbi. Gusti Pangeran Ibu ja'alta ummati absaral umum a'maron wa aghlaha a'malan. Gusti abdi mah hayang tinggal hayang cara anak muda di Bani Israel baheula dibere umurna panjang 1000 tahun mamawa senjata berjuang negakeun agama Gusti ngaluhurkeun agama Gusti. Kabita amat Gusti cuman Gusti ngajadikeun umat abdi mah umat kaula ma aksaral umam
pendek umurna wa aqlaha amalan jeung pagaweanana saeutik atuh moal bisa cara eta mah Gusti kabita tinggal kabita abdi mah hayang salamet ubat abdi sadayana kabita ngadenge perjuangan modal eta kumaha fa'atahullahu tabaraka wa ta'ala lailatul qadri cak Gusti Allah Muhammad mun hayang akur jeung jelema nu berjuang di Bani Israil baheula 1000 tahun mau senjata ilai kalimatillah amr ma'ruf nahi munkar umat maneh mah teu kudu kikituan dibere ku di bulan Ramadan Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Pokona mah asal di bulan Ramadan urang di tanggal 20 ka ditu ulah sare sanajan teu kadeuleu ku mata urang teu karasa ku urang Lailatul Qadar mah pan tetep aya asal tanggal 20 ulah hedes ka dituna. Eta teh khairun min alfi syahr petigan Lailatul Qadar mah inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma lailatul qadri khairun min tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il iya Lailatul Qadar. Insyaallah ieu ngadongengkeun ulah jauh-jauh almarhum abah kula cek abah teh abah manggihan Lailatul Qadar deuk maot teh dongeng ka kula 3 kali salila hirup 3 kali manggihan Lailatul Qadar teh hiji keur waktu masantren di masantren kene geus manggihan Lailatul Qadar pan urang mah masantren teh manggihan teh rang budak dongeng Lailatul Qadar dongeng Lailatul Qadar aduh ya Allah ya kumaha eta di pondok cenah keur teu penting-penting terus tahajud salat blak asa di mana eueuh ieu teh luhur teh eueuh tah luhur tapi teu kebal plek oh Lailatul Qadar kahiji mor kadua geus diimah di dieu ketika penting gitu penting Lailatul Qadar mah beurang sing hade ya aduh saya orang tiku paing manggihan Lailatul Qadar jam 12 beurang wah tah aku budak kudu bakal grogol nih budak ngarep Lailatul Qadar. Nomor kedua geus diimah di dieu tanggal 27 Ramadan tahun nama teu dibejakeun netalah manggihan dimitina angin tiis anu luar biasa tah manggihan awalna cahaya-cahaya sarua ke nomor katilu tahun 2 tahun derek maot bulan Ramadan ieu ngalawudu pas ngalawudu jempol hurung kikitu hurung bae di kamar teh di kamar cai teh hurung jempol suku nu katuhu teh hurung dikenyet-kenyetkeun kaget teh pan hurung terus bae terjadi tutupan besi kadeuleuan lantaran keur imah di dapur di dieu tah kamarna ditutupan make anduk terus lempang ke kamar dibuka deui buak cahaya terus bae teu kadeuleu halang teu kadeuleu naon ku cahaya jempol suku awalna ti jempol. Nah, ingat Ramadan terus. Gitulah cerita almarhum salila hirup di dongengkeun sateu geus aya. Mudah-mudahan diampura dosana. Mudah-mudahan dilegakeun kuburanana, jangan di kuburanana urang bisa bebarengan jeung anjeunna jagat di bawah bendera Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu itulah Gusti Allah mereka Kanjeng Nabi ialah Lailatul Qadri. Ngucap Gusti Allah Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lebih bagus tibatan 1000 bulan tinggal urang wari ngintip Lailatul Qadar. Mudah-mudahan urang kabehan bisa menang Lailatul Qadar walaupun teu kadeuleu ku urang tapi urang bisa kitu aya hirup udang di maleman Lailatul Qadar. Seterusnya ceramah Kanjeng Nabi
Ja'alallahu siyamahu fardatan. Allah ngajadikeun puasa Ramadan sebagai puasa fardu. Wa qiyamal lailihi tatawuan. Allah ngajadikeun salat tarawihna sebagai salat sunnah. Man taqarraba fihi bi huslatin minal khair kana kaman adda fardatan fi masjid. Sajelema nu dumadeus ka Gusti Allah di bulan Ramadan ku hiji kabagusan eta sarua jeung ngalaksanakeun fardu di bulan saja. Urang ngalaksanakeun puasa ngalaksanakeun salat sunah di bulan Ramadan sarua jeung ngalaksanakeun fardu di bulan Ramadan. Urang ngalaksanakeun sedekah di bulan Ramadan sarua jeung ngalaksanakeun fardu sedekah di luar bulan Ramadan ku gede-gedena bulan Ramadan. Ndek teu bungah kumaha kuan. Lantaran Kanjeng Nabi kelamana man taqarraba fi idhisatin minal khair kana kaman ada fardatan fi masiwa. Ngalaksanakeun kabagusan di bulan Ramadan eta teh seakan-akan fardu mun di luar bulan Ramadan mah ku gede-gedena ganjaran. Wa man ada fi fardatan sahaja lemah nu ngalaksanakeun kafarduan di bulan Ramadan kana kaman ada sabaina fardatan fi masiwa sarua jeung ngalaksanakeun fardu 70 kalian. Urang puasa di bulan Ramadan sarua jeung 70 fardu di luar bulan Ramadan. Urang ngalaksanakeun salat di bulan Ramadan fardu ye. Bisa zuhur sarua jeung 70 kalian di luar bulan Ramadan. Iyalah keistimewaan agungna jeung gagahna bulan Ramadan anu diceramahkeun ku Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syahrus sabri bulan Ramadan teh sahar sabar bulan sabar sedengkeun wa sabru thawabuhu al-jannah sabar eta ganjaranana surga. Bulan sabar teh sabar kumaha? Urang puasa isuk-isuk datang ka sore teu dahar mun teu sabar moal bisa. Dahareun aya inuman aya tapi urang henteu ditanya kunaon teu dahar yen ka Allah. Kunaon teu nginum yen ka Allah. Panganten anyar pemajikan aya teu make calana mangkani. Kunaon teu ditumpakan yen ka Allah. Beres panganten anyar onang ieu mah biasa nu nyandung mapan kitu ban. Dipaksa kuno kolot ayo teu siap dan nya. Tetep yen ka Allah ih. Ya. Kebal kan ya. Bulan teu balik-balik. Ayo kajian Ramadan we bisa yen ka Allah. Yen ka Allah. Ulah cara orang doyong. Pun kiai nyawan jelema nyandung didoyong, digembor aya. Datang ka nu kolot beurang bulan Ramadan. Ditumpakan metol urang. Masyaallah, siap dan kene wae. Ayo bulan sabar wa sabru thawabuhu al-jannah. Sabar ganjaranna adalah surga wa syahrul muwafaq. Wasyarun jadi rezeki jeung bulan ditambah-tambah rezeki ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lain lalagaan bulan Ramadan. Man deui man fattara fihi shaiman kana maghfiratan li dzunubihi. Saha jelema anu mere pangbukaan kanu puasa. Jelema mere pangbukaan ka jelema anu puasa kana maghfiratan li dzunubihi eta beberean jang buka puasa. Sarua jeung hampura dosa. Magfirah teh luar biasa lobana lain lalang mantap kabita jasa. Sahabat teh kabita jasa ya Rasulullah atuh kami ge hayang beberean teh kami pantu boga. Teh Kanjeng Nabi walau bisiki tamratit. Ku gede-gedena ganjaran mere pangbukaan eta mun hayang-hayang amat mah ieu ganjaran lain lalagaan ganjaran magfirah ieu li dzunubi. Tak eta teh mere sebun urang boga korma dua belahkeun sabelah jang batur nu teu bogaeun sabelah jang maneh. Mun boga dua siring hiji. Mun boga 5 siring 2,5. Lamun urang boga 1 kilo siring 1/2 kilo. Ieu mah loba jasa bogana beulikeun. Beulikeun. Masyaallah. Ieu mere pangbukaan teh lain leutik-leutik ganjaran. Aduh. Orang mah diomong gitu teh tah diomong gitu asana loba nu mere ya kuat. Jadi pikiran teh lain hayang mere tolol. Emang ngeres ka bagi mah. Pikiran teh kudu hayang mere ayeuna mah lain asana ieu loba nu mere ieu. Bangsa Kiai Golkar memang tarolol.
Lah itu kudu da urang aing ieu, jar usaha aing hayang ngere. Masyaallah. Kitulah jeung deui di samping kana magfiratan li dzunubihi wa isqaraqabatin minan nar. Jeung ngamerdekakeun rokobah tina neraka. Jadi pembebasan neraka. Urang mere sedekah, mere pangbukaan kanu puasa Ramadan, di samping diampura dosa, dibebaskeun deui tina neraka. Alhamdulillahirabbil. Jangan deui keistimewaana wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyan qasam min ajrihi syai'un. Dibere ganjaran sakumaha ganjaran nu puasa. Urang lamun mere kadaharan mun mere pembukaan kanu puasa, urang dibere ganjaran sakumaha puasana nu dibere ku urang bari teu dikurangan ganjarannya na. Wah, eta mah geus dobel na ge dombal da deui geus. Kalkulator hese ngitung. Hese ngitungna kalkulator teh. Urang mah pake kalkulator teh pake ngitung kieu sih urang mah. Lamun urang minjem 100 juta berarti bungana teh berapa? Ceuris yang bunga bejakeun. Ayo geran. 100 juta kemana bungana? Mun ngitung kos kitu mah bisa. Tah, hitung kurang beuh mun ayeuna saurang ku aing dibere, mun duaan ku aing dibere, lamun aya santri 500 dibere, mun 1000 ku aing dibere, pake miskin yang geus luar biasa mantak. Lamun aya jelema barahan jasa di bulan Ramadan, maot moal ngambe-ngambe acan kana kitu silalatu neraka ngambe ge moal. Geus langsung surga bae geus mah. Etalah keistimewaan bulan Ramadan. Ya, iyalah ceramah Kangjeng Nabi anu pohara. Minta qalu ya Rasulullah, laisa kullu najidu ma naftiru sha'in. Kami tentu boga yang merepang bukaan qala Rasulullah, Kangjeng Rasulullah yang telah wahai zat anfatara sha'iman ala tamratin surbatin main bajakatil labanin wa huwa syahrun awal rahmatun wa awsatuhu mutratun wa akhiru aiskan minan nar. Sabogana bae boga baju bikin baju, boga kitu hiji korma bikin hiji korma, boga salgut cai bikin salgut cai, boga ngan saukur sasrat sudah bikin. Ieu mah lain lalagaan, ulah datang katus sedekah di bulan Ramadan lantaran keur diperhatikeun jasa ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tak mudah-mudahan urang kabeh yang diberi milik ku Gusti Allah, diberi rezeki ku Gusti Allah, sehingga orang di bulan Ramadan bisa sedekah, bisa aya dina ridha Allah Subhanahu wa taala, aya dina maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kewajiban puasa dua hari umurin khamsa hiji di kamali Syaban 30 yauman, sempurna bulan Syaban 30 poe. Yes, bulan 3 hiji dina bulan Islam mah dina Hijriah mah sareng 30 poe. Yes, berarti isukna langsung Ramadan. Mereka duanya diruyatil hilal fi hakiman ra'ahu, ningali hilal bagi jelema anu ningalikeun hilal wa in kana fasiqon. Lamun urang teu ningali hilal dengekeun instruksi pemerintah ieu ru'yatna iraha, sebab urang kudu nyaho wa salisuha bi thubutihi fi hakim man lam yarahu bi adli syahadah. Nomor kaobatna bi ikhbari adli riwayah. Nomor kalimana bizanni dukhul Ramadan bil ijtihad, nyangka asup Ramadan kalawan ijtihad man istabaha alaihi zalik, bagi jelema nu keliru tentang waktu Ramadan. Nu jelas kudu nyaho waktuna urang teh iraha, sanajan urang puasa teh nyaho waktuna teh sah puasana. Na iyalah urang tunggu informasi Badan Ru'yat Indonesia ke aya diumumkan ku presiden atau ku menteri agama, silakan tuturkan hasil daripada ru'yat di Badan Ru'yat tim di Indonesia, tinggal tunggu irah. Lamun nurutkeun hisab qot'i, hitungan falak jatuhna penon ieu. Lamun hitungan epimeris, aya hitungan nyukom, aya hitungan hisab qot'i berdasarkan sulam, aya fatur rauful manan.
Nah, lamun epimerius jatuhna ieu adalah tanggal 1 na. Tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari Senin. Matahari terbenam 17.55,18,75 arah matahari 18,17 ke arah ratutan kesiamannya. Jangan ngomong ke hari itu tunggu ulang. Terima bersih saja bulanan. InsyaAllah tinggi ulang 6 derajat 55,26. Dia bro berarti 7 derajat ya. Arah hilal 12,54. Kacaritakeun lukos kitu nama terpenting tinggi hilal pada malam Senin itu adalah 6 derajat, 55. Inilah ephemeris Inggris. Memberikan nyukom jatuhnya ini pada malam Senin adalah 6 derajat 57. Beda setik sarwabai. Sulam aya anu 6 derajat, aya nu menang 7 derajat, nu kakula menang na 8 derajat. Kita 8 derajat itu 44 sawan. 15 dakiko. 15 dakiko 42 sawan. Jadi tinggi bulan malam Senin teh luhur jasa bulan sebab itu makna adalah malam Minggu. Itu makna malam Minggu na ieu teh irtifaqna malam Senin geus meunang 8 derajat paling leutik sulam aya nu meunang 6 derajat geus acara tahun ieu mah ittifaq kabeh puasa poe Senin bareng asana kabeh mudah-mudahan bareng teh barengna lamun pamarentah kasalasakeun bon asana ieu mah ieu ru'yatna moal asih geus 6 derajat 7 derajat 8 derajat masih can karuyat keneh bae serahkeun ka rakyat baru ru'yatna kadeuleu ke ge tuh Lampung putih ru'yat aing kadeuleu tuh bulan ge 2 di dada. Aduh itu pada ru'yat tuh ayo mudah-mudahan tapi jangan jelas bareng. Jadi lamun kuari urang poe minggu Senin berarti tinggal sabaraha poe deui eta? Tinggal 7 poe deui. Seninna tah eta urang puasa insya lebaranana urang Salasa. Lebaran Salasa berarti urang puasa 29 poe. Alhamdulillahirabbil Jawara mah kesehatan bae kurang sampai aing tenang ya. Sebab teu ditika poe na ku Kangjeng Nabi tapi bulan, sabulan akaza wa hakaza. Artinya 29 aya nu 30. Bahkan Kangjeng Nabi puasa nu 30 poe hanya 1 bulan. Saliana 29. Jadi urang insyaallah nurutkeun teu kisah bukti ieu puasa jatuh pada hari Senin yang akan datang minggu deui kemudian lebaranana poe Salasa menurut hisab qati. Adapun nurutkeun cek itu ru'yat tinggal ditunggu baik hasil daripada ru'yat ibadah ru'yat pemerintah. Jelas dah insyaallah asana Senin sebab darjahna luhur nusok dipermasalahkeun. Darjahna lamun 2 darjah disulam kemudian 2 darjah leuwih disulam nu keur ieu ge meunang 3 darjah sulam dipermasalahkeun sebab nyukomna meunang 1 darjah, 2 dipermasalahkeun tah eta padahal sulam mah geus meunang 2 darjah, 9 hampir 3 darjah mentak tetep bae ibadah ru'yat aya kiai orang Semarang idinya datang ka dieu ka kula nanya Kiai, kapan Pak? Saya mah hari hisab ya. Ini pemerintah mah besok. Terus gimana tuh? Terusin aja saya juga mau sama Kiai. Tolong deh coba. Ya ada main berarti di dalam sudah. Lalu ngomong lagi seperti itu mantap. Nah, jadi kajian hukum lagi mun dibongkar tah nu tahunan orang berbeda bakal kaisinan tan nuturkeun pemerintah. Wani jasa kula mah. Sebab naon? Salah satu tim aya nu datang ka kula.
Saya juga sama-sama Pak Kiai. Gitu amat sih, ya udah nggak usah ngomong. Mual, gula. Ayo gue terus. Menurut anu ngahayukeun nyana mau mual gula ge. Nyana ngahayukeun. Antak hampir mayoritas kiai-kiai anu henteu berkiprah di perpolitikan nyekel hisab. Jawa Timur, Jawa Tengah sebab di jerona teu aman. Ieu kuari mudah-mudahan aman. Ulah aya nanaon sehingga orang kabehan nikmat nuturkeun jelema-jelema anu di laluhur eueuh karaguan sebab ulah boga pikiran kena-kena nyana di luhur dihandap teu bari sangitung sing hade. Tapi lamun akur nyana jeung hitungan para ulama berarti hebat bisa dituturkeun. Mun teu akur teu bisa ulama maka jeung kumaha ge. Teu bisa bae ulama di mana kecuali ulama proposal lain lagi. Demi proposal walaupun puasa kurang no problem. Demi proposal. Teu alakur asal ke proposal we. Ulah ditaluturkeun hukumna teu beres. Engke bensin haram kayak dibeli. Biasa bae nu akur nu akurat rokok haram teu makruh. Titik. Inggris bijin ngunaheun nuturkeunna teu ulama haram, kredit haram, nyana malah halal. Rokok makruh, nyana marah haram. Tapi nggak jualan mah terus, nyana ge di kamar mah ngarokok deh, nyana ge tampiling abek. Greget jaingna. Itu seperti jadi kesimpulanana insyaallah orang puasa bae ti kuari geura mararandi rapihan awak sambut bulan Ramadan lantaran gagah jeung bedasna bulan Ramadan nu tadi geus dicaritakeun sehingga orang rindu datanglah bulan Ramadan teh. Asa dek bersih awak teh. Geus geura gantung-gantungkeun baju jang taraweh kuari teh bersihan maksudna bersihan. Nu kapake taraweh mana nu bakal teu kapake napikeunna. Masyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata dina penutupan pengawasan ieu aya Bapak Wahidin Halim. Mun atuh tadi belaka tuh. Mantap kawinkeun ku urang. Silakan. Urang tuluykeun surutu sihatihi arba'atu asya. Syarat sahna puasa 4 perkara. Islamul hiji beragama Islam, Yahudi, Kristen, Buddha, kafir teu asup kana persyaratan puasa. 2 wa aklun boga akal nu edan teu kudu puasa. Mun aya pejabat teu puasa ulah disangka salah keur edan. Nu edan teu meunang puasa. Lain pejabat bae pedagang teu puasa ulah disalahkeun berarti keur edan. Pokona mah lain pejabat jeung lain pedagang bae beusi aya kiai Golkar teu puasa. Emang edan bae nya mah. Ada redan, betul puasa geredan. Berakal. Katilun nikoun min nawi. Haid. Bersih tina head wa nipasin jeung nipas. Khusus ieu mah wedon atuh nya lalaki head eta mah sakumaha tamu teh aya tamu ka imah kula di dieu suami istri pas deuk lohor kukula ditanya pemajikanna nah kalau mau sholat dulu saya mau sholat nanti habis sholat baru saya tanya oh enggak saya lagi men tanya ya otomatis kula nanya salakina kan ya bapak mari kita sholat saya juga sama lagi men yo di borgol ko isya ya kalau men naon meureun masyaallah ih aya rakyat Pak Wahidin bodoh keneh
Nggak tahu main dia. Harus briefing dulu itu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Iya, Cipudoli kurang penerangan. Ya Allah, ai kitu mah teu nyahoan nya bahasa Inggris misalnya nya understand, teu nyahoan nya oh masalah geus. I love you mah kabeh ge nyaho ieu. Tapi ya itu nyaho men aja mah kaliwatan. Barang ditanya kok bola Bapak di mana? Cikupa. Ya. Bodoh amat orang Cikupa. Hiji Islam, dua berangkat, tilus bersih tidak hedjing nifas. Nomor kaopatna ilmun dikaunil waqti qabilan saum. Nyaon karena waktu eta teh siap dilaksanakan puasa nu tadi teh nuker hisab qat'i tanggal 1 Ramadan tahun 1432 2011 iyalah hari Senin jatuhna non ditunggalana bulan tinggina 6 darjah aya nu 7 darjah ulama 8 darjah 15 dakikoh. Nah, tanggal hijina lamun pemerintah atau eta non keur tanggal eta nasional. Tanggal berapa eta? 1 Agustus. Berarti orang mengibarkan bendera pada tanggal 17 Ramadan. Masyaallah. Surutul wujubihi khamsatu asya, syarat wajib puasa 5. Hiji Islam, nomor kedua wa taklifun taklif, nomor ketiga itaqatun kuat. Jadi lamun teu kuat ya ulah puasa. Diinstruksikan puasa teh nu kuat, nu teu kuat mah ulah puasa. Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Teu kuat ulah. Ya jelema kuatna puasa datang ke jam 12 buka daripada modar jana. Ulah paeh ku sebab puasa ulah. Misalnya moga penyakit mahna geus kronis jasa ya mahna geus pohara jasa. Lamun henteu diganjel ku roti nomor segede kieu. Ini mah tinggal muncul buka. Geus puasana datang ke jam 12. Jadi teu meunang. Ari langsung ti isuk-isuk mah aing mah jam moal kuat ieu buka ti isuk-isuk roti uduk jeung leupeut atuh ulah tah mah. Oke, datang ka ieu teu kuat mah. Sing adi leupeut teu kuat kare. Nu bebeja ge kakula aya nu bebeja jelema na dedeg luar biasa. Hidung mengkoning, keker mun tinju jeung Mike Tyson gasana menangnya na. Tapi bebeja kakula ge cenah golong mau payagit mah teu kuat jasa asal zohor bae teu aduh cenah leuleus jasa kumaha teu puasa. Ulah puasa jeung bapak man engke di akhirat tuh kok ya paling ka neraka sageudeng lah. Artinya nu mantap kula diomong gitu beneran nih walain lalagan. Waduh sakit itu gak dampakna. Tapi bebeja jara teu kuat puasa itu percaya ieu mah. Ai ditanya ai pamajikan sabar 2. Ya. Cabok bisa ku aing dia. Ai beteng teu kuat anu dihandap tegang terus. Insyaallah itu kok. Kudu puasa nomor hiji Islam, 2 taklif, 3 itu kok obat, wasihatun sehat. Nu gering teu kudu puasa. Nu gering mah teu kudu puasa Allah teh mah hanyaeun jasa ka urang. Gering teu kudu puasa, ulah puasa. Sehatkeun heula awak. Nomor kalimana iqamah teh artina teu keur ka mamana. Cicing di mah teu keur musafir. Lamun keur musafir urang di dia ada ke Bandung, moal puasa, masalah. Dia ke Surabaya, masalah. Cenah ieu mah jangan naik mobil lagi, mobil pribadi ieu di jero aja kuat. Teu kuat teu henteu Allah sakali mere rusuh bae, teu deuk puasa ge masalah. Ngan wajib qada. Ada qada mah nya teu puasa terus lempangan bae jelema tuh. Arkanuhu salasah. Rukun puasa 3 hiji niatun lailan likulli yaumin fil fardi. Niat penting unggal penting sing hade. Mazhab Syafi'i mah unggal penting. Teunang niat sekaligus nawaitu shauma syahri kulli teu menang. Tetep kudu unggal penting bae. Niatna
minimal nawaitu soma Ramadan lillahi ta'ala. Nah, eta cukup sakitu tah. Cukup sakitu minimal atawa si irsyad mah nawaitu soma godin. Cukup bae sakitu. Pi Ramadan. Mangga. Eta geus cukup sakitu tapi nu sempurna mah nawaitu soma godin an adai fardhi syahri Ramadhani. Ulah Ramadhana Ramadhani. Hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kriya itu ribut Ramadan aja Ramadhani. Ribut. Ributkeun Ramadan aja Ramadhani. Ngaji henteu katanya. Nya ngan KBG jadi bae tama urusan maca ieu. Ngan lamun salah maca teh eta, mun salah maca eta mah udah maiban fit aklinahu. Nyana teh tercela dalam bahasa. Ai puasana mah sabae. Kegedean Ramadan aja Ramadan ribut di musala, datang ka tarawih wanita. Sakitu kecitungtun urang ku Nawawi nawaitu soma godin an ada fardhi syahri didopatkeun tah Ramadhani hadhihi. Jadi Ramadhani didopatkeun kana hadhihi sanati lillahi taala. Geus ulah aya nu ribut Ramadan jeung Ramadhani korina urang akurkeun Ramadhani hadhihi sanati lillahi taala. Mun anu nanya pada itu mah cenah Ramadhani Ramadhana atuh cak jelema nu teu ngaji ka ditu bae tanyakeun ka Ki Uci hayang ditampilin jago Ki Uci. Aja nanyakeun Ramadhana ku iya. Saya mah cerita penting tetep kudu niat unggal penting lamun teu niat wajib nyana ngalaksanakeun imsak lain puasa. Imsak haram nyana barang dahar nginum jeung jima sarua jeung nu puasa. Sanajan statusna nyana teh teu puasa tetep bae wajib imsak ke wajib kobo. Tak hade niatna mentak di baheula di urang ngeureun aya Sultan Banten unggal mantep tarawih dituntun ku imam nawaitu soma wabina nadai perdusari Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Imam datah sok mungkun bismillahirrahmanirrahim. Eta teh warisan ti para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai niat tah teu kudu di masjid bae. Urang ye ke salat Isya. Allahu Akbar. Aing besi pohola niat tiap hari. Niat beunang. Ya jero hate mahal wal qalbu. Jero hate ye bari ngadaguan imam maca Fatihah urang niat. Ngan ulah diomongkeun. Jero hate diomongkeun mah batal. Jero hate jeung urang hate ya cerita hate siga deh. Ke sia mah omong deui. Jadi tas taraweh ngopi. Ingat niat ya. Nah itu semua godin jadi. Dicari ya cari daripada pohon juga orang pengen niat lah ya bari ke sahur ke besi pohon niat dicari. Nah itu semua jadi. Ebrak pemajikan Noel. Naon itu Noel? Lain naon. Siap enggak? Siap. Jima jeung pemajikan. Pas bejeuna nganggeuskeun inget kan ya. Kadang kuing cuy eta abah pan niatna kitu amat jero amat. Eta babari jadi bae tan niat mah kok kitu teh jadi bae. Yang penting niat. Nomor kahiji niat, penting nomor kedua tarku muftirin, ninggalkeun nu ngabatalkeun puasa. Lain poho mah zakiron, mukhtaron, wara jahilin mazur. Ingat mukhtar ngahaja-haja berarti tur teu bodoh kana hukum anu diuzuri. Ai kitu mah manehanna pohoan, teu naon. Balik ti pabrik, datang ka imah istirahat. Diturut saja teh, waduh, aya urut sahur teu inget saya ketika acan ka puasa dibuka aya jengkol jeung sambal. Nya geus gideg we kaburu tah moal lihat deui ka pabrik. Sikat teh dahar ya. Beres dahar, minum nya 2 muk. Ngarokok deui tolong. Beres rokok. Masya Allah.
Jalan orang yang ingin puasa Ramadan. Eta kumaha tak gitu. Geus bae bacakeun alhamdulillahirabbil. Ngadoa ka Allah mudah-mudahan isuk poho deui Gusti. Masalah tapi kok gitu teh masalah pohoan mah. Masalah sah. Sakali deui si ada ieu nu bodoh bapan kok kitu bae ge jadi masalah nu pinter onam, nu pinter, nu maji, nu masantren kiai masalah. Nu bodoh mah dengekeun sah ngan ulah ngahaja-haja sia bebeja poho padahal henteu. Geus ngarokot aing pohoan padahal henteu. Teu sia tanggung jawab jeung Allah sama. Bodoh sia tah. Balik di pasar istirahat jam hiji ka imah teh pamajikan keur hees ngongkong. Emang kitu meureun rangdam sok ngongkong bae. Ngongkong. Ye. Cek sarakina itu naon liang cucurut teh naon. Ngongkong. Gageuraan bae ditutupkeun ku nyana lawangna, dikunci ku nyana. Der bae. Beres pamajikanna urang kakak. Aji nanonan kunaon? Nanonan ieu. Beres. Kumaha? Bulan Ramadan. Masya Allah. Atuh lain kita tadi sia ngabejaanana. Jadi cukupna lamun aing kikieu ulah bejaan. Oh, aduh masalah. Tinggal mengucapkan alhamdulillahirabbil eta hadza min fadli rabbi. Kurang dahar fadl Allah. Jimat ti berang pohon fadl Allah. Ulah sering bae teh mah fadl Allah. Tah itu ingat orang dahar batal. Ingat orang dahar minum batal. Mun teu inget batal. Atawa karep sorangan batal. Kamu dipaksa itu. Urang dipaksa, diciekeun. Kita dahar tetep bu. Tetep diwawalkeun ku nyana. Terus teu batal. Teu batal tak kos kitu teu batal. Henteu, tapi lamun kieu mah ayo sia. Aya dua ye. Kopi, susu, roti. Udah di dia aya tembakan pistol. Makan, kalau enggak makan gua bunuh lu. Gua tembak lu. Makan. Aja dicokot punya nama kalonnya. Pakai sama ikhtiar nyokotnya. Nah, itu mah batal tah. Udah nyana nyokot ka dieu tah. Tapi lamun sabodonya na we mah dieu urang mah. Di bodohnya na we geus didaharkeun ku urang. Urang na balem teh lamun cakap batal. Berarti maksud atuh. Mun calaka batal, ulah calaka dicarangapkeun ku nya diwawalkeun, diasupkeun. Ai ka jero mah pantaman neureuy atuh hese. Eta mah hese pan mungsak temen deui mah. Ieu mah teu batal tah mah kitu. Teu batal tah mah, tapi lamun nyokot batal, calangap ge batal termasukna. Urang dipaksa titah jima jeung pamajikan. Atau zina dipaksa ya orang kieu betul diomeh heula pasti teng ja atupan ai teu hayang mah moal man moal udang ya tapi lamun urang ngendut saya teh batal dia teh menang ngendut aing ngaji kok kiamat sih aing dibejakeun salah teu dibejakeun salah geus kok kitu bae pate dituna asal ngendut bae saeutik ka dieu batal. Lamun henteu teh gendut-gendut nya na cewek ge bodoh ge. Batal ge. Arewe aing ngaji jeung urang lembur kieu doang. Kos gitulah. Nomor katiluna shaim nu puasa. Nah, kuarin wajib qada. Wajib mal qada'i lisawmi al-kafaratul ulma wa ta'zir alaman afsada sawmahu fi ramadan yauman kamilan bijima'in taminasi min bihil sawm ya jelema ngahaja-haja bulan puasa jima jeung pamajikanana ingat bahwa dirina keur puasa saeta nyana kudu mayar kafaratul ulma tur dipikeun ditazir nyana ka Lampung ka ditu. Kudu ai kafaratul uzma tenan kafaratul uzma teh raqabatin mu'minatin meuli abid ngamerdekakeun abid anu mukmin ya Allah ya Rabb. Berat ada luar biasa lamun urang bulan puasa jima maelah bahayana pohara jasa kudu mayar kafaratul uzma di samping mayar kafaratul uzma oge kudu ditakzir dihirang atau dipicen dua marhalah
cerita baheula mah 2 marhalah hese balik ai kuari mah 2 marhalah teh adalah babari ti Lampung ka dieu ge babari jasa nu kira-kiranya na isinin kana balik ka mana dipicieun teh mun ai cek di ditu nu kitu gitu mah gitulah jadi sing hade bulan puasa mah ulah ngadeukeutan pamajikan heulangan nya lantaran ieu besi ai pohona mun teu pohopan bahaya. Wajib ma'al qada al-insak sampi sitati mawadia wajib disertai qada deui. Wajib imsak nya qada dina genep perkara hiji al-awalu fi Ramadan puasana di bulan Ramadan di lain bulan Ramadan sanajan nazar atawa kifarat tetep kudu nomor kaduana wajib kodo jeung nuluykeun puasa ieu adalah bagi jelema tarik niat lailatul fardhi ti pentingna henteu niat poho ieu pentingna poho teu niat beurangna tetep bae wajib ngalaksanakeun imsak statusna lain puasa wajib kodo nomor katilu man tasahara ghanan baqa al-lail fabana khilaf nyana teh sahur neuleuh jam barang jam dewa 3:04 mantep ya kena sahur we neuleuh jam 3:04 ya beres sahur beres ka masjid teh pun beurang amatnya beurang amat ya ye horenganan horeng jemna isbet pae jemna tetep 3:04 teh ngebaget bae jadi nyana tadi teh sahur horenganan jam 3:30 atuh teh kudu imsak status teu puasa wajib kodong ke mantek sing ade ke sahur tah jamna bener-bener keuneulah nya bener-bener keuneu cas lah jamna batuna beusi engke kos kitu tah jam 3 orenganan jam 5 kudu nerapi disangka ku urang penting keneh ternyata geus beurang urang minum urang sahur berarti statusna urang teu puasa wajib imsak engke bulan Syawal wajib kodong. Nomor kalimana laman bana lahu yaumul salasi sabananahu min Ramadan nyana teu puasa disangka kunyana eta teh tanggal 30 bulan Syaban ternyata horeng geus tanggal 1 Ramadan dianggap kunyana can tanggal ternyata geus tanggal wajib manehna imsak tur qobo. Nomor kagenep alaman sabaqahu ma'ul balawah min mabadatin wa imsakin ngala wudu begitu wudu tarik teuing wuduna ka dieuna tah kan ka kemur teh ata ka kemur cukup bae kocek ulah kenceng teuing ieu mah kenceng jo ka jero ya ka jero tah kos budak leutik ngeueum we kieu kunaon sia ngeueum lah inget pararana soreng eta ulah kos kitu jadi urang ka irung pan sunah istinsak teh ngintrak banyak mun urang wudu di bulan-bulan biasa di luar Ramadan sunah ku urang teh diinsert teh ditarik teh kena rapi kena bersih di bulan Ramadan mah teh sunah cukup kitu bae di luar bulan Ramadan mah kakemu sunah sebereng sunah di jero bulan Ramadan mah ulah teh mun katelanjuran lek ka jero batal puasana di samping batal puasana wajib diteruskan baik kena wajib qada. Pembatalan puasa batal puasa biridatin ku sebab murtad jelema puasa murtad batal wa aidin jelema puasa haid batal nipasin jelema puasa nipas batal awiladatin keur puasa anakan ngajuru ngalair batal keur puasa wajununin edan batal sanajan sakedeung jasa keur puasa igmain ayan batal keur puasa sakarin tak ada di mabok ngaja-aja batal mabok batal nya kailah sing harade puasana urang rapih disiapkan diri orang supaya puasa orang mantap sesuai jeung aturanana sesuai jeung dimarentahna yakni diperintahna orang ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Latihan al-iftar fi Ramadan arba'atu anwa'in buka dina bulan Ramadan aya 4 macam hiji aya nu wajib bukana teu meunang teu buka kudu buka bae hiji jelema nu haid, jelema nu nipas.
lamun awe-awe puasa jam 12 berang berbaik keluar getih wajib buka teu meunang diteruskeun puasa wajib buka teu meunang we terus puasa teu meunang wajib buka bulan Ramadan ngalahirkeun wajib buka jadi nomor kedua aya anu meunang doang puasa anu meunang buka jaiz meunang doang kama fil musafir jelema berangkat ke Bandung sakadar jaiz ka Surabaya sangkilang ka Arab ge ka ditu ka Arab meunang buka cenah moal buka masalah sakadar wenang hungkul kitu kene nu gering tapi kuat ieu teh lamun diteruskeun mah puasa aya kemenangan ruso jelema kurang sehat buka puasana teu naon ada terus bae lah masalah dikira-kira ku sorangan bae aya nu wala teu wajib nu teu meunang teu jaiz mana jelema nu edan kumaha nu edan bae teh mah nu edan ieu aya nu haram kaman akhara qada Ramadan mata makuni hatta baqal waktu anu jelema boga qadaaneun 2 poe boga qadaaneun 2 poe di bulan Ramadan nu itu eta teh datang ka Ramadan nu ieu bahaya mun can ka qadaan sebab hadis Kangjeng Nabi aya anu nganyatakeun sanajan dhaif andai kata Ramadan itu can ka qadaan datang ka Ramadan nu ieu ta eta teh kudu dibayarna sapoena teh eta hadara 1000 poe ku gede-gedena dosa ngengke-engkekeun qada teh eta bahaya jasa 1000 ya Allah ya Rabbi di hadis lain sanajan dhaif teu kudu dibacakeun ku hadisna tingali bae dina syarah irsyad ta eta teh aya anu nganyatakeun sapoe kuduna mayarna 30 poe ku gede-gedena dosa ngengke-engke puasa ngengke-engke ke puasa teh gede jasa tah dosana aya deui nu urang mah kuari di mazhab urang nu boga qadaaneun taun kamari kuari encan ka qadaan ku gede-gedena ganjaen non dosana tetep bae ari qadaana mah hiji ngan bayar fidyah mun 2 tahun tetep qadaana mah hiji bae fidyahna bae nu ningkat 2 selanjutnya ngan tetep bae ancaman Kangjeng Nabi ku ngengke-ngengkena ieu lah anu bakal diproses engke jaga di yaumul kiamah ulah engke andai kata aya jelema keur puasa qada waktuna deui tanggal 28 Syaban nyana qada tanggal 29 nyana jang qada ta eta teh isukna kemudian tanggal 1 Ramadan deui waktu haram sama bukana sebab pun buka deui waktu teu meunang teh mah wal fidyatu wa iqam non gitu aja mulifar arbaatun ayatan mayazamu fil qada wal fidyah wajib qada jeung fidyah 2 hiji al iftar li khaufin ala ghairihi buka lantaran ngarempanan batur eta mah nya wajib qada nya wajib fidyah aya awewe boga anak leutik nyusuan duh ieu teh karunya jasa lamun manehanana ieu puasa bae anak besi korban mangkaning rada kurang sehat anak teh meureunanan palaleuna ieu mah demi anak dek nyusuan bae meunang teh kos kitu ngan engkena nya wajib qada nya wajib fidyah tak kos kitu atawa nu reuneuh demi anak ieu di dieu lamun puasa pan karunya besi teh sehat kaluarna moal puasa awewe reuneuh moal puasa ente naon ngan engkena wajib qada wajib iya asani alifar mata kira qada imaim kani atayati Ramadan awasan ya mayazamu fihil qada dunal fidyah hiji mah qada doang teu kudu fidyah sahaye wa yasurlu bayi maka mugban aleh jelema anu mugban aleh ayan eta mah nya wajib qada teu kudu fidyah ke di mana cager engke jaga Salifah mayazamu fil fidyah dunal qada wajib fidyah teu kudu qada saha sayhun kabirun aki-aki umur 90 tahun geus kuat lempang-lempang acan tapi aya lelempangan mah hayang we lempang teu kuat tapi mun anakna ka mamana milu aing aki-aki teh kok kitu tolol mun da anak mandek lempang nyetar mobilnya hayang milu tapi aya lempang mah geus teu kuateun puasa geus teu kuateun aya dahar mah gembul dikitu aki-aki jeung nini leuwih parah malah nini mah eta teh tunanon nyana teu puasa
sapoe mayar fidyah saliter, sapoe mayar fidyah saliter. Nah iya, nu dipermasalahkan dina ayat nu kamari ku urang diaji teh takjil na kumaha takjilul fidyah. Geus bae dibayar sakaligus bela 30 poin. Ya, dibikeun geus kabeh ka fakir miskin. Abe unggal poe bebas teu kudu merede-merede. Cek sawareh ulah, cek sawareh mah teu nanaon. Naon sebabna? Sebab can puguhnya na umurna datang ka 30 poe. Nu mentak ulah dibikeun kabeh ge beusi rugi urang merena. Kumaha mun 10 poe nya na, 20 poe leuwih teuing eta. Besi kitu doang ieu mah keur carita karapihanana. Ah dek diheulakeun we, eueuh masalah. Ah dek dituntut bae, sapeta datang ka magrib dikeun, sapeta datang ka magrib dikeun, eueuh masalah. Nah gitulah yang para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mereka hiji urang ngadoa ka Gusti Allah, mudah-mudahan urang diberi kuat ku Gusti Allah ngalaksanakeun puasa bulan Ramadan. Neneh ditutup ku doa terakhir di dia aya tamu urang milu ngaji Bapak Wahidin Halim milu ngaji. Da ieu mah ala kadar penghormatannya sebagai wali kota Tangerang. Persilakan untuk memberikan sambutan.